bebe jaga kiai lah tempat terserah kiai baik ceknya nama aing pangeran meureun negeri kumahakeun mah ieu garieung jasa guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna mali bejakeun ku aing ayatna besi ku diwirid kaluar ke malaikat karubiun aya naon manggil-manggil kula payahna angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun aku angin loba kajadian tak kos kitu masyaallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Nailah angin nun niupkeun angin teh Gusti Allah mereka kuatan terhadap angin ti kaler ngageleyeung ka kidul ti kidul ngageleyeung ka kaler ti wetan ngageleyeung ka kulon ti kulon ngageleyeung ka wetan ieu angin dibere kakuatan ku Gusti Allah teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin kok dibere kakuatan ku Gusti Allah lantaran angin masa pira angin horenganan angin teh eta teh aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jang ngajagaan khazanatil ardi was samawat urang sok hadiah ka malaikat karubiyun para ahli-ahli thariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh titang ngajagaan khazinatil ard nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun malaikat bawa angin ti wetan ka kidul bawa angin ti kaler ka kidul bawa ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD mah KM na asal toel we malaikat Numentek Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kedatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Nuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum. Jeung nuleukeun bae ka tamu. Nuleukeun bae ka urang tamu di Kangjeng Nabi Sulaiman. Teu kebal malakal maut keluar pamit. Tamu nanya, "Tuan, aya teh saha?" Tadi tamu emang kurang nuleukeun kula bae. Tuh tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui. Bangunan nuleukeun teu kicep-kicep ka kula emang saha? Tamu malakal maut enteng biasa ngajawabna. Kang Nabi Sulaiman enteng biasa ngajawab malakal maut tamu biasa sok nabu ka dieu. Ye. Kalau apa nuleukeun ka kula bae kunaon emang? Itu ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus dareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideleukeun teh eta teh 5 menit deui bakal paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah malakal maut ge teu kahartieun geus kajian ku kumaha ge tetep kula mandek ngajagaan bae di ditu sesuai jeung perintah Allah dekaharti malakal maut ay kula mandek ngajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di negara Hindia di luhur batu geus we malakal maut ieu mah ngadagoan teu kaharti jelemana di Israel keneh nyana malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae nyana ai brak eta tamu teh ya Tuhan kula masieun jasa lantaran dideleukeun bae pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin pangkirimkeun we kula maka India ke ka mana cenah coba eta itu hayang kitu mah langsung Kangjeng Nabi Sulaiman ya karubiyun hei malaikat karubiyun sebagai pewakil angin ya ka dieu ya coba pangmawakeun dieu ya coba ka India ya torojol we angin datang ka dieu lep dibawa ku angin
datang ke India pas di Batu tadi tek. Nah ini dia. Masya Allah Karim Maha kawasa Allah teka harti ku urang mah kos gitulah Gusti Allah ketika urang dek maot di Lampung kajian kuku mah ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna dek naon bah ka Lampung dek naon henteu aing mah hayang ka Lampung jasa dek naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau ambal aya di urang henteu aing mah dek ka Lampung mah teu bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut keur kieu bae nah sia ini tugas gua nih nyampe nih tuh kawa baha kawasa Allah mantap kula sieun-sieun aing cenah deuk ka Mekah sieun di kapalna masih paeh aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah sieun jaknyana bejaan ku urang ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh lo banyak jan nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak kercampuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar nah kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku penyakit ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim iyalah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca tidinya engke bakal datang malaikat karubiun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mah pan kos kitu aja lemah nang ningong sapeuting aya 7 panggung masyarakat kagariengan bebeja ka kiai lah tempat terserah kiai bae boh cek nya mah aing pangeran meureun negeri kumahageun mah ieu garieung jasa aya guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna mali bejakeun ku aing ayatna besi ku sadiwirid kaluar engke malaikat karubiun aya naon manggil-manggil kula payahna angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun oh be aku angin loba kajadian ta kos kitu masyaallah nurut angin kawali Allah mah ngan teu meunang sambaran mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bege mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mahi sabulan 2 bulan yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti urang mah mun dijabah doa oh tuh atuh mah jatuh jauh ka aing aing wali aing teh wali diomong-omong wa huwallazi yursilur riyah Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakil kitulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararae arahna ieu angin harudang kabeh dijelaskeun di dieu horenganan angin abu baina yaday rahmati mimar qadina sebagai anu ngudangkeun urang ti kuburan bubungah sanya anu diayatna baina yaday rahmati Allah rahmat Allah dihareupeun rahmat Allah anu dimaksud rahmat Allah teh hujan jadi Allah geus ngomong mambasana mimar qadina ai prakaya suara ieu angin sebagai wa'adar rahman masyarakat nu deuk diturunan ku eta hujan qiraatna ya dua aya baca nusron aya busron dibaca ieu teh bimakna mutafariqah kuda bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan di hareup hujan kabeh ngaromong membasana mimar qadina saha di hudang urang ti kubur aya suara engke teu di mana-mana urang ngadenge lamun ieu teh awal ieulah hararudang ieu hada ieulah hararudang
udang tapi dikawal dijanggikeun ku pangeran jadi ieu mah angin teh angin rahmat wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu bari bener para tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah mamawa ya Allah naam ya Allah kabeh nuhun Gusti tinggal si Ahok mega di luhur si Ahok Bill Clinton George Bush bangsa culak cileuk wanita kapil si Taiwan culak nyerot siang maling seng maha kawasa Allah culak cileuk urang mana bibahil muhun Gusti sumuhun iman ka Gusti sok dibaca ayat nyerot kana cairan angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserot besok marah mun haji teu menang berkat angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka praktekkeun ada ma wa'dur rahman wa sadaqal mursalin datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa cak Gusti Allah hei angin dorong ka Cikupa hei angin dorong ke Bogor hei angin eta mega dorong ke Jakarta dorong orang Jakarta geus kiceup ka mana aing nyilib ya gasal geus deleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah waduh aing teu ka mana ieu ai biasa nama mega teh didorong ku angin ku ari mah mega nggak dorong Jokowi berbeda ya mah aya bae tah mah orang teh mah mega na mega konde tah mah ieu mah mega didorong ku angin masyaallah urang mah teu nya ieu lah ayatna hatta idza qallat sahaban siqala sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha angina dititahna ku Gusti Allah sok cak Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sok gara-gara turunkan suqana li baladim mayit kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim mayitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa'anzalna bihil ma'a maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai hujan terus bae turun wer hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim mulai jarara di mingkul samarat jukut-jukut jarara di nuti dimaksud ku urang sueg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat sokera gagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqna li baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buahan nu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan
ku sebab Allah memperhatikan umatna dedeh jengnya acak Allah kena dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan kurang kumaha dedeh najengnya Allah kagusi urang kunaon urang buang kawarah jasa ayo pikir coba kurang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebut naga ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh teh taneuh tadah cai hesen lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran jana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jamal bisa ayo SMS kurang mal bisa aja hukum kita mau urusan Allah urang paling geus kieu doang ja biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah encan urusan Allah biasana mah Oktober November Desember Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu kunaon atuh Maret April Mei kunaon aya hujan urusan Allah kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih ulah nanyakeun ka aing ka ditu tanyakeun ka Allah aing mah teu wau jeung Allah kapantogeun hulu sia ku aing sia lain wau kan jeung Allah sia na meureunanan mantak patani teh riweuheun iyalah urusan soal hujan Masya Allah minta dibacakan Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid Masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang nyaritakeun di Garut Tasikmalaya Ciamis daerah subur nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain eta teh kota hujan nah ieu kan geus biasa teu aneh deui kuari mah urang deuleu di daerah Serang belah kulon jalan cai eueuh sawah Batela itu keneh Pandeglang ka belah ditu pegunungan jalan cai di mana aya teu aya sawah mah tapi araraya laleutik urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandeglang ulah kaget bu cek urang 30 kotak kamu tambah sugih jasa can pogo 30 kotak barang di delok kotakan sameter persegi leutik kotakan orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak beuh lain lalagaan ngomong urang mana ya urang Karawang boga cenah 30 kotak mah geus pohara tah wara geus tah lumayan geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan berarti kan luas 30.000 3 hektar tapi lamun urang Pandeglang ngomong ulah alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha 30 kotak ambo ulah ka ambo ulah ka heulanan deuleuh heula ka ditu barang di deuleuh ya Karim aduh Masya Allah nah iya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai ieu keur carita di daerah urang lamun urang deuleu ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga ya Allah ya Rabbi pasawahan sakitu legana tapi pantai aya jalan cai tada hujan bahkan di deuleu ku urang taneuhna semu putih Yogyakarta ka ditu taneuhna teh semu aya lain pasir putih lempung cadas hese tah mah kos kitu mah asal geus garing-garingnyaan hese ngabelentang kumaha urang Jawa mah nu putih pantulan tina sawah eta sak urang Jawa nu putih aya aing putih deuleuh sak putihna urang Jawa teu percaya aing malah antulan tina taneuhna di jerona putih nah mantul ka luhur hideung kana beungeut
lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeun anak ti mimiti Banjar Ciamis Tasikmalaya kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung taneuh teh geus hese nyaritakeun kasuburanana di Bandung lewat ka dieu ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi ka belah ditu Bogor geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang wah harajasa Serang sakitu mah rada lumayan Pandeglang Rangkas Betung kayak itu kan lah orang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana tapi lamun Jawa Tengah Jawa Timur eueuh nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur dikelolalah melalui otak sakolanya nah dikirim di Jawa Tengah Masya Allah jeruk di Jawa Tengah kirim samangka di Jawa Tengah kirim di Jawa Tengah Jawa Timur teki itu melon Jawa Tengah Jawa Timur ditampung nama di Jawa Barat kos urang Jawa Barat padahal mah pagawean urang Jawa Tengah Jawa Timur boga otaknya nama urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara subur ieu dek naon lain ngariweuh-riweuh. Pokoknya pelakan jadi ya, tuh kudu make otaknya kana teh. Sia mah make otak aing mah henteu, tapi eleh kudu make otak. Nah, ieu keur carita-carita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main di zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak keur carita urang kenyataan di urang keur carita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda nu boga perusahaan di Amerika nu boga perusahaan di Inggris nu boga perusahaan di Australia nu boga perusahaan di Jepang mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur nu boga perusahaan di Jerman mayoritas urang Jawa Tengah Jawa Timur ayalah urang Jawa Barat ayalah urang Padang ayalah urang Sulawesi bandingkeun jeung urang Jawa Tengah Jawa Timur moal meujeun aja moal mah otakna luar biasa bantah kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh genjleung luar biasa padahal mah trek eueuh deui can jadi presiden kuari kakarak ge naik di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge can aya presiden urang Serang can aya presiden urang Pangodokan Jore amat presiden lahir di Pangodokan. Mal menang-menang gajen kumaha. Leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan. Jore jasa tah mah. Ambo budak. Eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan, Delan, kemudian ka ditu naon deui teh. Eta nu jore jasa mah Kobet. Keur carita kasuburan ya. Keur carita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat. Nu mantap. Terkenal jasa julukanana. Terkenal jasa di deujeun karikatur Jawa Barat di Belanda. Karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleu. Karikaturna kumaha? Make samping si korodong nyana. Aju diu nusa beulah diangkat nusa beulah ditindihan sasimbut ngarokok eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan Masya Allah ari urang Jawa Tengah karikaturna teh karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang ka handap jasna diteundeun di dieu kieu bari mureleng nyana neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan harudang ge dipake boloon teh mah nah ieu Jawa Tengah Jawa Timur nu mentak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus
teu bisa dipelakan pare diotakan ku nyana melak naon ieu ayo anu hasilna dibawalah ka Jakarta urang Bandung mah heheotan di sana tuit sia kunaon heheotan nah tunduk naon deui lain itu pikiran sawah asal sawah masal ditancepkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan tanah kita tanah surga tongkat jadi tanaman Masya Allah tina subur teu daek mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur ku teu mikirna ieu sebab senang kos di Arab lantaran di Arab mah emas kabeh ieu dicekel jadi duit ieu dicekel jadi dirham ieu dicekel jadi real ieu dicekel jadi dolar minyak ambalaya teu malikir urang Arab kunaon teh senangna luar biasa geus dina senang mah tilok berhasil nu mantak baheula di zaman urang dahar hese pake hese rentul nu jara di kiai sebab masyarakat daerah kiai teh Jakarta daerah kiai Tangerang daerah kiai Serang daerah kiai Pandeglang megeus kobo lain daerah kiai deui tah mah pokona mah tah mah juragan kiai Pandeglang mah geus kiai kabeh ka tukang becana kiai di Pandeglang mah nah urang teh masyarakat dahar hese nginum hese pake hese geus eueuh deui pagawean wirid lah ka Gusti Allah ibadah ngaji ibadah ngaji wirid ibadah dan lain sebagainya diberelah subur pangrusakan geus teu pikiranna naon ku ari nu wirid nu hudang ti peuting anu geus eueuh bae geus wah ambalaya eta ku sabab naon subur baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai jara di wali lantaran nyanana di masjid bae kunaon emang kiai di masjid bae nu kiai mah geudeuk naon jadang der eueuh kuari mah pan melang urang nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon di imah aya kue di imah aya sangu bandeng ambalaya berkat-berkat mulut ge teu kadahar eta segala daging hayam daging macem-macem kue teh gitu mobil can ka urusan baheula pan boro-boro mobil sapeda ge hese jasa mantak geus bae betahan keneh di masjid mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali kuari mana diangkat jadi wali tak ieu mah keur carita negara-negara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah hei Ibnu Razin ulan pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu kaharti cek maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababaraha bulan sababaraha taun deui lewat kadinya pernah kumaha berubah tante berubah Gusti Rasul ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge ajo menang saketean tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan caicur tuh maha kawasa Allah iyalah gambaran di akhirat cek Gusti Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan ku Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing cak Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah di dinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara di tatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta
kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak kahandap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluar dihirupan deui cek Gusti Allah. Cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti? Ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 poe 40 peuting. Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentukna kos cai mani. Tidinya pansakal ardu barelah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal bareula sanggeusna bareula arasup deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya langsung malaletek sakumaha kos toge culcal anu tadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di magrib ku Gusti Allah Maha Kawasa sanggeusna diturunan hujan teh dihijikeun deui kadinya blek ngahiji deui atuh tadinya dibeulem cara Buddha cara Hindu geus ajur didinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beuteung buaya nu paeh di beuteung maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tadina setelah diturunkeun ku jararadi bahkan buahan ieu mah komo tadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup ke deui leuwih gampang tibatan